ayeuna si nyai ku kami rek diamitkeun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Kabaraya sadayana nu ningali video ieu. Tong hilap subrek. Share dan komen. Video perjalanan ke Cipta Gelar Alam perbatasan Sukabumi Banten beneran gitu nya. Aduh hebat deh jalannya ya. Orang nonton ya nama sararea ya kumaha ya. Itu jalan kemana emang? Lewat Cikakak kebon cengkeh langsung ke Cicemet gitu. Lewatan situ Cingkuk. Oh iya, Taman Nasional Gunung Halimun. Berarti lewat Gentar Buminya. Maka Gentar Bumi. Sanes, Pak. Ieu jalanna teh wa tadina tanjakan anu engke garung teh aya mobil anu nyungsep. Ayo di mana ya? Di mana ya? Aduh. Lemburan ieu kasa aya lembur. Nyampe ke lemburan. Lembur naon ieu mah? Ieu mah lembur naon ya itu. anu samemeh Cicemet teu. Satacan Cipta Rasa itu. Tah ieu mah nu kapungkur Mang Ado meser kopi di antanginan teh ning madinya mah. Mang Adul, salam-salam ka Mang Adul ya. Tah si Abah tah. Ka mana si Abah eta? Tuturkeun we bisi nyasarnya nya. Juga ning loba jalan ieu ka dieu. Jon anu urang pernah mogok teh apareum tadi dia Jonnya. Tah ieu jabatan naon ieu? Aduh lamun Jabatan Baya, Susukan Baya. Ngajujul ieu mah gagal ieu ka Panyonyod. Ka kiri. Asal teh nyasar. Ngan aya si Amah eta tah. Teruskeun jalan halus. Si Abah pada arek balik si Abah mah. Ka mana? Weya dah. Ieu anu ka Cipta Rasa ieu mah. Wah, ada kuadrat rek nanya ieu si Abah mah. Iya wahangan mana ieu wahangan mana? Masya Allah. Iya hujan, tah babatuan hungkul. Aduh, iya ngajujul teh. Pas si Abah. Tah ngawang. Pak Kumis. Aduh, cocok ieu mah. Pan Mang Iwannya kamari ka ondangan cenah ka dieu. Ieu teh geus balik di jalanna. Pan kasasar tadi teh. Tadi teh kasasar, ka kampung eta. Jadi si Abah eta teh Biasa mereka itu gitu. Jadi sarua si Abah ge kasaru. Henteu si Abah orang dinya. Oh, jadi apa jalan deui gitu. Ka Gelar Alam gitu. Oh, jadi diantarkeun ku si Abah. Jadi bareng jeung si Abah ka Gelar Alamna. Tah. Leuweung Halimun teh mah. Ieu Halimun. Halimun anu ti kaki Gunung Salak mun nya.
Da ieu mah jalan Berat siapa mau jalan batu. turun Halimun. Digali we ku anak lapang mah. Pasti mah. Tah saung naon ieu? Anu si Joni dirinya teh cuma Orang disiksa tadi mana bae mana bae. Lain di belah dieu, di belah ditu. Itu tuh jeung si Abah teh teu ngendong tah. Karena teu sana. Pas besokna teh papanggih ya. Papanggih deui. Si Abah mah jadi bolak-balik meureun. Henteu ngendong. Jam 5 menuju sore, ieu pas sore edas teh apa nu kieu teh ye. Waduh, runcak ya. Kebun naon ieu? Cengkeh. Cengkeh. Ieu nu nu namina negeri di atas awan teh ieu meureunnya. Oh, naon namanya Jero awan ya. Berawan, tah ieu asup ka kawasan. ya mata Ah, ya mata kapal itu Kemana teh? Ada gelar tadi. Cipta gelar. Oh, eta kan cipta Iya, gelar. itu ka tukang. Ieu kagelar alam anu Kampung Baru. Kanan, anu ka kiri. Gelar, cipta gelar. Ieu nu ka kiri ieu. Kanan ya. Oh kiri kanan. Kanan. Tah halo tah si Amang eta ka mana? Oh, waduh. Si Rosi tuh. Ieu teh sadayana bade ngajugjug ka hiji tempat anu sami. Man papan entot man terkuat yang ke WC. Kebelah ngaji jual teh meureunnya ieu. Kulantaran maranehna mah geus bariasa, tah ieu pertigaan ka mana? Ka leuweung geledegan. Tak beres ieu tanjakan ieu. Aduh, aya mobil Pamarwan. Tah geus caang ayeuna mah. Jam 5.20 ieu mah kange perawatan. Stiker bahwa urang teh asup ka wilayah gelar alam. Da ieu teh beureunan tos lebet para wisita euna meureunnya. Tah ngajogrog eta mobil saha? Tuh hararideung. Pakaianna geus mulai hararideung. Geus teu kudu dititah rinu hideung mah. Ieu rombongan ti mana ieu? Istrinya si Abah melahirkeun. Oh, Wangi. pulang bojona si Abah teh. Aduh, bojona nu kasabaraha hiji ieu. Dua. Nu. Antunkeun. Oh, teh sesepuh manya di dieu nya. Oh, kasepuhan. Bola-bola. Ya, terima kasih Kang. Atur nuhun sami-sami. Si jimat nama digotong. Cie. Kosong masjid ada orang diusir. Oh,
Licita gelar depan mah pindah nu Berarti baru. ieu mah Sukabumi. Sukabumi tanahna pertanahan Sukabuminya. Lebetna. Tara ruang heula. Tara ruang heula ada lapar sebenarnya. Ta upami hoyong terang ameng ka dieu, ieu 24 jam moal diampihan wa ari lain tilasna mah. Nah, ieu acara pertama. Hiburan hari pertamanya. Malam pertama. Hiburan puncakna teh 3 hari 3 malam ieu teh. Oh, di Arajar ngamumulai budaya Sunda di Nusa Putra. Hujan gerimis, gerimis tak. Nyapu lantaran cuaca nah. Alulupa. Kondang buhun ieu teh. Mandea, Neng Repa, Neng Desi, Neng Uhen, Neng Els. Nah, jam 2 mah golek jam 2 mah golek. Nah, ieu teh hiburan puncak ieu teh. Golek aya dangdut aya. Hari hijinya hiji pengantin lalaki, 2 pengantin awewe, 3 saksi, 4 wali, 5 na. Hah? Dah 5 na ijab kabul. Ada cekuring mah genep. Naon ari genep? Amplop jeung duitna. Ayo. Tuh jeung aki olot tuh aya nih wae. Di tenda BPBD di Sadian. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Nusantara. Vespa tuh. Aya Vespa. Kespan eta kespan aya kespan. Ai motor sidukeun belah mana tah? Tuh tenda tuh di luar tenda. Tenda nu camping aya disadiakeun lahana. Nok ge ka mana dia? Tah leuy teh tos dugikeun ka sabaraha ratus ayeuna teh. Saking kuseueur. Ieu leuit panyimpanan pare. Tah babah geuning eta aya babah tuh. Babah diiket. Ari babah jeung saha inditna? Oh, bareng. Ah, gitu-gitu bisa. Nyamperkeun Kang Bayu. Tuh, ieu si jimat. Bade ngalebetkeun naon ya pare.
hasil kerajinan, hasil karya warga Kasepuhan Cipta Gelar, Boboko Asepan. Upacara adat Seren Tahun Kasepuhan Adat Banten. Setar badai ka mana ieu setarnya? Kan Seren Tahunna nyiapkeun parena. pare hasil bumi na dibawa dia teh. Anu moal cecim sagala rupi tadi dia teh disambut ku debus di dia teh. Aduh, aya nama aya gula, Aya bendungan. tuh reka marana Anu itu. camping aya ya. Motor ragam. Tah pare teh keur dipoe. Itu Banten. Itu Banten. Jadi posisinya Cipta Gelar aya di Sukabumi. Sukabumi Banten Kidul. Banten Kidul. Banten Kidul. Nah, pare huma. Jadi iya teh sebenarnya mah lain pare humawa emang pare. Nah, pare anu ranggeui teh markoti. Disebut teh jadi moal muruluk lah digebot-gebot oge. Ieu teh pare ranggeui. Danu hafal bener beungkeun. Tah eta teh sesengitan nu dibeuleuh. Nandakeun urang kudu silih seungitan. Pan ieu teh ditanggungan wah digantung-gantungkeun kena tanggung. Nah, kena tanggungankeun di Balarawa ieu diseretkeun ka leuit si Jimat ieu teh. Padahal susah bersadayana dirinya apa kumaha? Penyerahan. Apa kumaha? Ngadiukeun ka leuit si Jimat mah sabagian anu sabagian mah kana leuit sanesna. Tah nu kitu naon ngaranna nu kitu? Nu kitu ngaranna nu kitu? Angklung. Angklung mah leutik. Tah dog lonyor tah. Ieu teh naon ciri naon ieu teh ye? Pare dikembangan. Tuh dirucuk. Apa mah komen nya? Nu apa komen nu teu apa mah nanyakeun. Naon makna teh nu terang makna. Tah ieu iket Cipta Gelar asli mah nu itu tuh nu bieu. Nah, motifna. Tah ieu lapanganana. Tah ieu siap diberangkatkeun. Beres. Turunkeun pare. Tuh, manggulan, anggungan eta teh.
spesial nya. Eta mah anu ibu-ibu teh eta mah di tangga naon di ais eta mah. Heeh. Oke, yang di imah gede pan panganten. Mbak Ugi, Mbak Anom, Mbak Ugi, Anom keneh pan Mbak Ugi teh. Oh, jadi keluar musik kita teh. Nah, inti sarina mah micen nu hapa itu. Nu benerna diampihkeun, nu bener mah apel, nu hapa murag. Hepe nu teu aya isian. Kosong teu aya beasan. Lain hapa kangge lauk, jang. Di ngabantuan Tah eta iket ciri khas iket Tidak melupakan. tagelar mah. Tah eta urang teh teu apa sapenuhna acara ieu teh. Dalam si anu salah di komeng lah di komen. Itu tajidor teh, bajidor teh itu. Anu di lemur teh ieu merenya. Barayan di desa. Tuh dipimpin ku aparatur pemerintah. Mah mun di dieu mah hangsip weuleuh. Tahun lamun bahasa nu sanes mah ieu meureunnya ngaruat ieu meureunnya semacam seperti kitu jigana teh tuh baju cipta gelar kujang nasilang teu pake senda budayana oge. Ciri khas. Waktu na seren tahun mah teu kenging aya anu ngangge sendal sadayana oge. Penonton mah mangga wae salaresna mah penonton oge teu kengingeun ngangge sendal sapatu teh. Salaresna mah Pendatang ke Chef. oh nya
Jangan. Penonton nih Pak, penonton. Oh penonton. Penonton mah menang tapi tadi ya. Penonton. Oh. Nah, iya mah pelaku mantenya tengah kendanya. Seren tahun nyerahkeun tahunan berarti nya seren tahun teh. Iya mah termasuk panitia seren tahun tuh ketos katingali iya mah. Iya teh kan aya sesepuh dusun ieu teh di dusun anu. Aya selengser. Aki olot. Lapang anu tadi pare. Oh, petasan. Dati heula mah petasan lodong energinya. Abah heula pisan mah meriam meureun nya teh bidamit sugan. Asyuka. Seueur anu arek ngabadikeun momen-momen. Pan itu tim debusna ieu teh engkin. Jadi upacara penyerahan seren tahun teh debusna aya gitu. Oh, YouTuber tah teh. Konten kreator. Konten kreator. Ya tadi dia mau ngawancara sana tidak Iya mah bade ngadokumentasikeun acarana seren tahun. Sana saya wawancara hoyongna ngawancara Bah Ugi panginten. Nyangga nying teh nu murah. Aya nu bener mah. Eta mah beasi deung pare beureum. Tapi jang lalakona jauh ya mah ke tempat gelar alam teh. Janten saterang abdi mah panen parena oge di dieu mah setahun sakali, benten sareng di perkotaan. Di perkotaan mah satahun teh 3 kali gitu. Jadi upami tos panen teh dijembrungkeun. Panginten jang anu kena mah anu tos buhan deui namanya kangge didemit dan lain sebagainya. Yang manu piit, yang berit. Gitu eta teh. Saterang abdi mah. Pak, itu boleh ngopi dulu. Kopi masih. Nah, ibu seberapa kali ka eta? 4 kali. Ah, iya kalau kasih rugi. Jadi kita lokasi kita apa ini?
Tadi mobil bas ya. Pare nu tadi teh ditutuan. Nah, ditutuan lah ieu bahasana teh. Nah, lisung kadua halu loba ieu mah lain dua deui haluna. Dimeriahkeun. Semeriah mungkin. Segala hiburan aya di dieu. Pan aya band, aya dangdutan kan, aya wayang golek, jaipongan. Naon nu teu aya di dieu mang araraya di dieu mah. Dilabatkeun ka leuit. Leuit lamun di Mamuda Nuju debus atraksi debus anu tos di sakumaha biasa seren tahun aya ieu teh olot. Aki olot ban aya di dieu teh. Tuh sikat gigina ku bedog di ditu. Wah, ulah main di sikat gigi oge betihan. ulah sok gagabah orang Sunda mah. Ieu teh pagar betis supaya ulah aya anu nyalaman ka Abah ieu teh. Sebab ieu upacara seren taun teh formal kitu tah, jadi resmi supaya ulah kaganggu. Sakral gitu. Bahasa acan kabarnya. Acan mungkin pangantena dongkap. Tuh hasil nutuna ieu teh janten aya irama musikan. Naon ngaranna ieu teh, Man? Gondang buhun. Da ieu mah hanya simbolis ieu mah. Namun di kota mah digentos teh ku daramben. Kodagara kaya raya di dieu. Sumarapai mah sok dinacan. Amin. Nyai mas kami rek balik.
kapangdudukan pertempatan anak tikidur jeung tikulon tikaler jeung tretan tiluhur jeung tanap dibuna teramana tiluhur anu mayungan tihanap nu dadamparan ayeuna si nyai ku kami rek itu ana silang lain tobat sinulela amit lumbung padi lumbung teh bahasa mana eta lumbung heran di mana ya asup keluar berit nih sebeukeun geus di kieu mah Berit mah tos aya bagianana wah siap pare tos dipanen tepat aya di wahan nyilang antena bau bisi kalur nama gut bisi kanap na juga kabisi teh masuk tarajenap deui cakamalana bisi bayadina bisi patu kerlejekna nada agung paraluna nada panjang hampurana menta dihampura sifat aku ayeuna si nyai ku kami keur diamitku ana silang lain tobat sinulela amit-amitan nyai mas kami rek balik nama kapangdudukan kapertempatan pertama bisa nyaur naker tadi ukur ngucap naker tadi mang nyabdana bisi nyalahan di kami sapara kancan ada agung paralunana ada panjang ampurana menta di ampura sifat naku ayeuna si nyai ku kami keur diamitku ana silang lain tobat sinulela amit-amitan nyai mas kami rek balik nama kapangdudukan kapertempatan pertempatan tikidur jeung tikulon teh kaler jeung tretan teh luhur jeung danap dibuna teramana tiluhur anu mayungan teh hanap nu dadamparan ayeuna si nyai ku kami keur diamitku ana silang lain tobat sinulela diomong-ngomong ku ngomong ditemalan masuk ke panemal direk mah nyai irik ku kingking incrok mah anu monokon kerilik anu nyalikeun ku bedug ditepak disaruakeun ku bedug ditepak disaruakeun ana silang lain tobat sinulela saninten abuah saninten di bawah kaperapatan hapunten mah nyai kami hapunten pilih hayam makalpatan di kami sapara kanca silang lain tobat sinulela sapun sampurasun kano agung nanda ampunnya paralun nada ditangtung papayun nada ditulung diturun nata carita baheula napai
Batuk Sunda. Ya Urang Sunda atau Sunda. Oh itu imah gede datanya belah ditunya gigireun si jimat etanya berarti eta padepokan abah nu 2 tingkat eta. Iya. Tidak, oh daging. Daging ranginan aya numban. Nya. Nu ti payu. Apa naik kalau gua? Heeh. Udah Logistik nya. logistik peneliti. Penonton kecewa. Alhamdulillah parantos rengse acara ngadiukeun pare seren tahun cipta gelar bilih aya gelar alam bilih aya video atanapi ucapan anu kirang mernah bilih aya lepat nah di komen wae sakitu panginten kanu hatur Riko Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.